Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu simkuring bade ngadongengkeun tentang tukang karedok jeung masinis. Dina hiji poe, Mang Udin sadidinten dagang karedok. Muter ciga biasana ti enjing-enjing tos kukurilingan dagang karedok. Alhamdulillah pas waktu nincek kalohor daganganana teh atos seep. Kaleresan Mang Udin teu aya di sisi rel anu rada sepi. Sakalian weh urang ngumbah piring di dieu. Tuluy urang balik kitu saur Mang Udin di jero hatena. Akhirna Mang Udin ngaluarkeun jojodog jeung ember nu pinuh cai. Tuluy weh diuk bari ngumbahan piring-piringna teh dikumbah tuluy digibrig-gibrig sangkan caina kabawa ku angin. Kabeneran pisan piring anu terakhir teh warna beureum eta piring dikumbah tuluy digibrig-gibrig oge siga nu lainna. Pas pisan Mang Udin ngagibrig-gibrig piring eta nu warna beureum, aya kereta api anu datang. Si masinis ti kajauhan ningali aya warna beureum digibrig-gibrig siga anu reuwas. Disangka si masinis teh aya tanda berbahaya. Atuh dikerewel weh eta rem kereta api. Karetana eureun pas pisan di payunan Mang Udin. Si masinis bari nololkeun huluna nanya ka Mang Udin. "Aya naon, Mang?" "Mang Udin." Nu teu nyadar piring beureumna sangka tanda bahaya ngan ngajawab, "Teu aya nanaon, kantun bungbuna hungkul, panginten bilih bade meser make we enjing deui." Atuh sakitu bae carita nu kusim kuring didongengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.